Woy, sejak 5 juta tadi di depokeun terus si emput sejak 5 juta. Aduh, woy, lebar gara-gara iya pun kok koreden leungeun teh nya. A few moments later. Duh, benernya tadi si Oding karunya ayah sakerejep biak 5 juta. Coba mun kurangnya tadi teh nyobaan ayeuna dibikin ka si eta meureun moal ngalayang 5 juta eta. Minit laudu dah. Merada santuy. Kok aing beakeun rokok nu ieu anjing. Pura-pura nama kita dibawa ucing. Tapi bohong. Memang kenapa mas? Biasa lah, budak ngeramanya. Dibelikan udah udah bungkusan. Oh no. Biji 2 pilih 4 5. Aduh, woy. Biak 5 juta tadi di depokeun terus si emput sejak 5 juta. Aduh, woy, lebar gara-gara iya pun kok koreden leungeun teh nya. Ada beda di leungeun si emput mah da alus gacor wae. Narik ke urang mah empot-empotan main teh bari gurubug beak 500 gurubug beak tinggal 7 juta deh. Sigana mah beun kudu ulah gagang nu kieu beurnya. Sigana mata kok koreden kana leungeun kana suku teu paruh aing bingung sok manglebarkeun ari geus kieu teh aing mutak aral. Tapi bogal 5 juta deui lah. Detokeun sugana jadi 50 juta nu diobrokeun ku si emput teh lah. Sugan jadi 50 juta lah. Apa tadi rek beak mambeun kurang teh dibelikeun beureunan kabeh beun ka pasar teh beun belikeun kana meri beureunan belikeun kana nog hayam beureunan dibelikeun beun kana seuseheun kana ieu kana sabun jang nyeuseut Oh my god. Wow. mah aduh mahanya baiklah sugan lah da cek si emput mah biasanya benar ayeuna mahana bakal naik JP sekian juta JP. Iwal eta 5 juta deui cek si emput teh depokeun kabeh kudu kalem bener mainten kitu mah kudu kalem ngan sakali beak macedut kana hulu. Heuh ieu mah jual eta targetna 5 juta deui lah bukan jadi 50 juta untuk simput murah lieur ayeuna mah mikiran lagi murah sugan japen 5 juta. A few moments later. Duh, benernya tadi si Oding karunya ayah sakerejep biak 5 juta.
Coba mun kurangnya tadi teh nyobaan yang dibikin kasih eta beren mau ngalayang 5 juta eta. Minit lah udah dah. Merada santuy. Kok aing beakeun rok nu ieu anjing. Pura-pura nama kita dibawa ucing. Tapi bohong. Dudel ah. Baik kayak kurang lamun JP digantian rok nu 2 slot eta. Tapi ke tengah nu ieu we lah nu acara. Bisa tepugu urang oge we, tepugu JP. Mangkaning modal aing dibawa ku pamajikan 3 juta. Ya, orang ada gon si Oding. Heeh nya aduh, tapi lamun dipikir-pikir deui coba lamun ku urangnya tadi teh aduh. Teu dibikeun. Dengan sakieu hadena tuh orang teh. Tangan-tangan Max Win. Semua gagal atuh tina modal 50.000 ge geuningan kamarnya jadi 20 juta. Karek diajar geus hayang naikkeun 5 juta jadi we ngalayang. Tapi kita tadi nyaritana boga kene 5 juta Tangan dewa, tangan Maxwin. Baik, orang jadikan tenu 5 juta kamari jadi 50 juta. Parem udah deh gara-gara mikiran si Oding jadi aing stres na ya teh. Masalahna lamun eta itu menang 5 juta oke lamun teu ku urang aing teh bisa udu deh bawa-bawa bisa-bisa dibawa deui nu kamari nu 2 slot engke mah lamun nyamperin geus keukeuh ku urang mah mainna geus ayeuna mah